jang ulah daek kasih eta mah bibirna bawel bakat dari awewe mah pak bibirna bawel ge kunaon sababna bibirna loba bibir awewe mah loba saur Kanjeng Rasul gini nya awewe teh sumun qatilun awewe teh racun anu mematikan jadi iya ibu-ibu teh kabeh racun tah ieu lalaki budak ibu ieu teh ladang racun butuh teu kena racun bah butuh di sawah loba meuli pan fosfit lain lamun aya fosfit sama pararae eta pare kurang meuli pan obatna supaya warna pararae butuh berarti karena racun butuh teu Pak butuh sok we manuk bapak tengah teuting jempling bari hujan ngarincing adu-adukan hiu lamun racun mah wah itu Pak torojo diijah depan racun ya we makan gitunya ngahirupkeun anu paeh maikeun anu hirup torojo racun mah Pak paeh surinya eta kena racun pada atau leutik tergantung merenang Pak sebenarnya mah awe mah panggagahna eueuh deui jelema nu panggagah-gagahna nu aya di alam dunia iwati awewe mah mawa gunung dua dibawa awewe lalaki ya Pak lalaki awak jangkung badan kumis segede galang ngahideung buk gondrong sare tengah peuting mungun sorangan dipaturan ku manuk jago awe jago lalaki